salam sanaos rasana pahit dek amis tetep eta urang gitu karena perkara anu sumikeun kejengkeuna eta surul qalbi bimuril qada ridho urang kana qada di Gusti Allah ari qada teh nyata pamasti di Gusti Allah. Ai kodok nyata cek sebagian keterangan nyata ayat dua bagian hiji kodok mubrom kedua kodok mu'alaq. Ari kodok mubrom nyata anu tertulis di papan nyata di lemah mahfuz. Anu teu tiasa nyata dihapus. Sabab melibatkan kodok mubrom hartina lamun bila mana urang bakal cilaka dina dinten anu tadi pasti bakal cilaka sabab geus dituliskeun nyata di lemah mahfuz. Tapi lamun ninggal kana sebagian hadis Rasul moal tiasa nolak kana naon? Kana naon? Aya ini keterangan Ibu kodok bintang tidu doa urang teh doa ngan eta kodona kodo mu'alaq nyeta anu dicantelkeun kana hiji perkara nyeta pagawean urang contohna tadi teh urang teh bakal cilaka ngalangkungan wasilahna urang doa ka Gusti Allah Gusti mugi-mugi dina saat anu ayeuna dina dinten anu ayeuna jeung anu bakal mugi-mugi Allah nyalametkeun ka abdi tah kadoakikeun ku sabab ngalakuan doa anu tadina cilaka kana dek cilaka teu tulus ngalakuan doa sabab anu tadi berkeun kodona koda mu'alaq dicantelkeun sanaos aya dina tulisan tapi ku Allah dihapus ngalakuan doa. Mana teh sebagian keterangan doa teh eta disebutkeun saiful mukmin senjatana jalma mukmin. Urang paling diparentak ku Allah kudu ngadoa mohon. Saur Allah dawu Allah dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum ngadoa ieu teh sebagian keterangan anu langsung dipikeun ku Gusti Allah di alam dunya nu cek sebagian di kadang-kadang keur nutupan dosa ibarat dosa kadang-kadang di akhirat bakal kabarna doa mah teu aya rugina tapi tetap aya untungna kitu nya ade itu kalimah tah nyata urang kudu ridho kana hukum anu disumpikeun ti kanjeng Nabi begitu. Secara singkat